geuningan teu dikukumahakeun. Loba bangunan-bangunan anu eueuh IMB-an kok aman bae. Loba pemindahan-pemindahan kok aman bae. Loba pembangunan anu encan terlalu urgen tapi dilanjut bae. Kok encan aya izin negara masih terus bae. Kok aman? Urang kudu ngaji kadinya. Satu sisi pembangunan nu sakitu gedena aman-aman bae. Di sisi lain si ieu deuk ditangkep, si deuk ditangkep, si deuk ditangkep. Sing jerli pikiran urang. Ndek kumaha ieu nagara urang. Ndek dikamanakeun ieu nagara urang. Sementara sabaraha pulau nu geus areueut. Masa si Jakarta kudu dijual? Jeh, lamun Tangerang dek dijual, ya otomatis bambu runcing urang kaluhurkeun deui. Tuh, siapa yang refahi ya? Iya kami ngora ya. Tapi kan masalahnya lain gitu. Caranya lain make cara kekerasan, make penjajahan, birokrasi. Urang teu karasa kuari. Birokrasi orang teh normal apa henteu sabenerna urang keur dijajah ka dieu keur dijajah rasakeun ku urang coba diomongkeun teu diomongkeun seperti eta disadari atau teu disadari seperti eta urang kuari keur dijajah ku Yahudi teu karasa ke karasana 10 20 tahun ka hareup lamun urang kuari henteu waspada berarti anu kira-kira kuari kolot memual ngalaman kan nyana manggis aya di alam nu sejen dia moal kebal deui potongan-potongan karena itu mah basa nu huis geus lain di hulu bitis luhureun ping-ping geus but huisan eta mah moal kebal deui kan ugari tapi kan ieu anak-anak urang incu-incu urang 10 20 tahun ka hareup lamun kuari henteu diperjuangkeun ku urang orang miskin bakal. La ilaha illallah. Cerita tentang perang Badar anu jadi tolak ukur kemajuan agama lantaran loba keanehan-keanehan sukses berjuang dalam perang Badar. Yahudi kajenyerian di jero perjuangan Islam melalui perang Badar. Nu mantag ayeuna teu eureun-eureun Yahudi nyiksaan Islam. Geus puguh di embargo. Nu jelas-jelasan kumanehanana terus disel teu dibere dahar paeh kelaparan. Ditembakan teu eureun-eureun dibeuleuh loba pisan nu ku urang kasaksian ayeuna geus puguh Baghdad diserang ku multinasional Yahudi berarti Suriah kitu keneh Yaman kitu keneh asli nama Yahudi keneh belah dieuna Rohingya lain lalagaan dibuluman jelema ditembakan jelema geus puguh di Kashmir mah terus-terusan kesusahan Ethiopia kitu ke Yahudi lain lalaga diurang lantaran loba tangan-tangan Yahudi teu meunang we menyat agama baik perorangan kitu keneh anu melalui organisasi urang geus teu daya teu upaya hirup di negara urang sebab loba kepanjangan tangan Yahudi diomongkeun teu diomongkeun seperti eta disadari atau teu disadari seperti eta urang kuari keur dijajah ku Yahudi teu karasa ke karasana 10 20 tahun ka hareup lamun urang kuari henteu waspada berarti anu kira-kira kuari kolot memual ngalaman kan nyana manggis aya di alam nu sejen dia moal kebal deui potongan-potongan karena itu mah basa nu huis geus lain di hulu bitis luhureun ping-ping geus but huisan eta mah moal kebal deui kan ugari tapi kan ieu anak-anak urang incu-incu urang 10 20 tahun ka hareup lamun kuari henteu diperjuangkeun ku urang miskin bakal
Iyalah perlu pembacaan anu teliti. Yahudi keur bercokol di urang. Masyaallah karim. Nah, ieu mah keur carita di zaman Kangjeng Nabi urang yane dalam rangka negakeun agama Allah. Kangjeng Nabi nu tadina ngan sakadar dititah ku Gusti Allah ngahadang perdagangan Abu Sufyan, tapi kebelah dieuna dititah perang, terjadilah perang Badar nu dibantu ku para malaikat-malaikat. Ternyata kemenangan aya di kaum muslimin. Setelah menang, iya kapan loba nu paeh geus jelas, kapan ari eta mah Abu Jahal paeh tokoh nu puara. Tetapi kapan loba anu tertawan, di antarana Amru ibnu Sufyan kapan tertawan. Eta kapan Ibnu Sufyan teh lain lalagan tokoh anu pohara, anakna tertawan. Abul As ibnu Rubai tertawan. Sementara Abul As eta kapan minantu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh kapan gaduh putri opat. Hiji Zainab, dua Juwairiyah, tilu Ummu Kulsum, opat Fatimah. Ai eta kapan diantarana aya Abul As putra daripada kitu Abu Lahab, pengusaha anu cerdik, anu hebat, nu berhasil. Kapan nikah jeung Siti Zainab? Nikah jeung Siti Zainab minantu Kangjeng Nabi teh ka Abul As teh. Berarti ka Abu Lahab teh kapan besan. Encan Islam Abul As waktu eta ketika perang Badar milunya merangan Kangjeng Nabi minantu. Tertawan bayangkeun ku urang minantu tertawan. Suhel ibnu Amr ieu termasuk tertawan. Walid bin Walid, Sa'id bin Yazid tertawan. Wahab bin Umar al-Jamahi tertawan sarua bae. Abu Aziz ibnu Umar tertawan. Nah, di antara nu tertawan deui anak Ki Abdul Muthalib, Abbas eta adalah adina Abdullah. Ai Ki Abdullah bapak Kangjeng Nabi boga adik ngaranna Abbas, encan Islam. Milu ketika perang Badar ngan katawan. Berarti kan mamang katawan. Abu Azzah Al-Jamahi, penyair anu luar biasa, tertawan di sarua bae. Loba tawanan perang nu kamari dimusyawarahkeun jeung Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali, Hudzaifah, jeung berbagai tokoh-tokoh sahabat. Ternyata hasil daripada musyawarah nu dipake ku Kangjeng Nabi adalah pemikiran Abu Bakar Siddiq dengan bahasa anu indah. Cik Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah Muhammad, urang sebagai kaum muslimin masih lemah taraf ekonomi urang. Ketika ya instruksi berjuang perang, modal urang kan masih keneh murat mari. Maka urang ngambil keputusan teh ulah dibunuh tawanan teh. Nomor kahiji patali jeung kebutuhan urang tentang dana. Maka mantak naon lamun ieu ku urang kuari perjanjian jeung Mekah tebus. Ukuran tebusanana kumaha kadar martabat jelema. Martabatna mulia 4.000 dinar. Martabatna di bawah 3.000 dinar. Martabatna biasa 2.000 dinar. Lamun sadinarna uang dinar 4 gram kuari 4.000 dinar kali 4 gram sabaraha? 16 naon?
cepat ulah 16 wae tuh kan ai 16 mah 4 kali 4 mah teu oroknya bisa tadi tuna 16 naon nah kalikeun ku ari sagramna teh kapan 500.000 cepat tuh kan angel aing puyeng kan kos kieu mah puyeng kos kieu mah boga asisten kos kieu mah dipecat ku aing ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabb hukum angel kan biasa make kalkulator bae kan mun kalkulator mah cet langsung dibawa kalkulator teh bisa ngitung ya Allah ya paingan dagang ti orok datang aku hari ngajeblag bae ngitungna nah nomor hiji nomor kedua ya Rasulullah Muhammad kapan eta nu tertawan teh patula patalina jeung dulur urang di ditu aya nu hubunganna mamang Kangjeng Nabi pisan aya anu hubunganna minantu Kangjeng Nabi pisan aya nu hubunganna anak nu incuna naon lain sebagainya kami sahabat muhajirin atuh kapan ieu anu tertawan teh dulur-dulur urang anak urang mamang urang deuk kumaha untuk melanjutkan rahim urang geus bae maning ulah dibunuh ku urang maning bayar fida tebusan ai Sidina Umar mah lain jelema nu tiba heula ngahinakeun urang jelema tiba heula ngabohongkeun urang sikat habis keuncit atuh jawara kitu kene Sidina Ali wah geus badingkakeun deui kos kitu balangkeun ka sumur tutup selesai tapi Kangjeng Nabi nungguan instruksi ternyata gorenganan instruksi Gusti Allah teh sarua jeung pendapat Abu Bakar Siddiq ternyata begitu Kangjeng Nabi ngaluarkeun fatwana nu dipake teh adalah pendapat Abu Bakar Siddiq. Nah, nu jadi masalah kan kuari ieu tawanan-tawanan. Masya Allah karim. Tawanan-tawanan teh ternyata horenganan diantarana aya minantu diantarana deui teh kapan aya mamang. Masya Allah karim. Ketika Kangjeng ngainstruksikeun harus bayar tebusan kasih tahu Mekah langsung diutus seseorang untuk memberitahu ke Mekah bayar per orang 4.000 dinar. Lain-lainnya turun 3.000, turun 2.000, paling murah 2.000 dinar. Akhirnya dilaksanakan ku urang Mekah. Aya anu diantep. Saha? Amru ibnu Abi Sufyan. Antep. Saha deui? Zaid bin Thabit. Antep. Masya Allah, loba nu diantep teh ditebus. Tetapi nu paling ngeri ketika Nyi Siti Zainab putri ku anjeun mawa kongkorong jang nebus salaki nu ngaran Abul As. Bayangkeun kurang secara kemanusiaan. Bayangkeun coba. Dibawa kongkorong. Di saya Zainab tuan. Zainab sya. Zainab putri tuan. Jang nebus minantu tuan. Naon yang pakai tebusan anak kongkorong begitu dialungkeun dikieukeun ku Kangjeng teringat ketika nikahkeun Siti Zainab ka Abul As encan diangkat jadi rasul ka dari taman encan aya instruksi masih kene meunang kawin teh. Nah ieu kongkorong teh jadi babawaan termasuk mas kawin anu pernah dipake ku Siti Zainab disaksian ku pamajikan Kangjeng yakni Siti Khadijah. Sedangkan Siti Khadijah wanita pertama nu sangat dipake kacinta ku Kangjeng Nabi sebab perjuanganna luar biasa. Kongkorong jang nebus minantu bayangkeun urang. Masya Allah kan. Kangjeng teu bisa nyarita.
tetapi kan ieu keharusan. Keputusan Kangjeng munajat ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, dinten teh ieu anak. Ieu minantu. Ieu kongkorong nu pernah disaksian ku ibuna ya na Khadijah. Khadijah teh sangat dicintai ku kaula. Minta petunjuk ya Allah, cak Kangjeng Nabi. Langsung hari takena. Cak Kangjeng Nabi diterima ieu tebusan Abul As ti anak kaula Zainab. Cuman wahai Abul As, maneh bisa tuari pulang ke Mekah dengan tebusan ti anak kaula. Cuman sakieu bikeun deui tebusan ka pamajikan maneh yane anak kaula. Ojol jeung maneh teu kudu make tebusan maneh. Balik ka ditu tebusanana hiji. Dipersilakan kudu diizinan kitu anak kaula pamajikan maneh nu ngaran Zainab supaya hijrah ka Madinah. Tebusanna ngan sakitu bae. Yeuh bawa deui ka ditu teu kudu ditebus make kongkorong. Sebab naon Kanjeng Nabi? Kita naon karena heula kongkorong teh sedih ka pamajikan. Sedih ka pamajikan, masyaallah. Nu mantak lamun aya jelema geus teu inget ka pamajikan belum itu sebenarnya. Belum. Tapi moal aya aja jelema teu inget ka pamajikan. Cenah eta nu nyandung mah lain teu inget. Lantaran cinta terlalu gede jadi deuk dibagi. Tanpa mengurangi kanu kolot siapa sok aju asa kurang lain. Jadi cintana terlalu besar. Jadi lamun dikanu kolotkeun kabeh teu mahi. Nah. Iya, ingat dibagi ke. Lain berarti haju kurang kanu kolot lain. Siapa sok aju kos gitu bae teu kawe mah jangan dibagi dong cinta. Lain dibagi-bagi secara roti sabelah lain. Cinta nu gede. Teu mahi. Terus dibikeun heula ka batur setik. Nah, bayangkeun ku urang. Ieu tebusan ti anak, jang nebus salaki. Minantu kapan salakina. Tapi Kangjeng Nabi bawa ieu hai Abul As ka Mekah deui ka ditu, bejakeun ka anak kaula nu ngaran Zainab hijrah ka Madinah. Maneh ditebus lain ku kongkorong tapi ku hijrah. Maneh silakan cicing di Mekah tapi anak kaula ngaran Zainab izinan kudu ka Madinah. Daek maneh kos kitu pulang. Teu daek cicing maneh di dieu. Tawanan maneh. Ya otomatis daripada ditawan kan ngaranna ketawanan. Ya, geus abdi siap cekna untuk mengizinkan istri tercinta yakni Zainab supaya hijrah ke Madinah. Kaula balik ke Mekah. Balik jana ke Mekah. Bebeja ka bapana Bulab. Nah, tidinya Zainab hijrah ke arah ke Madinah. Jadi boga minantu can Islam. Malah mandek kabunuh mitoha. Atuh eta lamun jadi makan kejadian ngaranna ge milu perang. Ngaranna ge kan milu perang, lain lalagaan kapan. Meredanan kesalahan mah bisa dibunuh ku minantu. Ngan nyana tertawan, ulang Zainab hijrah ke Madinah. Dinten-henteu ge kapan Siti Zainab teh ngalamunkeun salaki kumaha nasib salaki di Mekah. Tanya ku Kangjeng Nabi kumaha maneh Zainab? Henteu aya ku kumaha. Terhadap salaki bebaskeun mah nya. Bebas bae lah salaki. Tapi kan cinta man teu bisa gitu. Kanyahoan ku Kangjeng Nabi ka cinta Siti Zainab terhadap Abul As. Naon sababna? Lantaran gagah aya di Abul As, kasep aya di Abul As, sugih aya di Abul As. Atuh lamun aya lalaki nya gagah, nya kasep, nya sugih, nya pinter, atuh geus anu embungeun. Saha nu mengkajeun kolot, sugih, gagah, pinter, atuh daekeun bae parawan ge. Hehehe. Ulah sok anu kikituan nya nama eueuhna naonan. Hehe, asa-asa kanyana meureunanan. Si eta mah pan kasep henteu, gagah komo. Atuh sugih mah atuh ambal aya henteu. Pinter atuh komo boro-borona anu LGBT ge nya teu nyahoeun. Nah, matak ulah aya harapan bahwa awewe daekeun kanyana. Bahkan nu di imahna ge geus ditah indit kanyana. Gusir. Aduh masyaallah. Dah. Lamun kos kieu kos Abul As mah
kasep aya di nyana gagah kasep Abul As mah gagah aya di nyana mantak milu perang ge gagah lain lalaga sugih aya di nyana pinter aya di nyana saat eta encan aya jelema anu dagang ka mancanagara tapi Abul As geus ka Turki nya dagang Yaman nyana kemudian ke Suriah nyana dagang terus ke India nyana dagang di zaman Kangjeng seorang pemuda Abul As ngaranna putra daripada Abu Lahab dagang geus ka mancanagara lain lalagaan berarti tak dagang nu mantak haja dikawinkeun ka Kangjeng Nabi malah mandar ieu bakal ngadukung kana kelanjutan agama jaga tapi ternyata malah tak asup Islam harita tapi ternyata horenganan Abul As ge sarua bae iraha aing deuk manggih cara Zainab satu-satunya wanita tercantik di dunia eueuh tanding asana neuleuh neuleuh awewe nu kabeh teh neuleuh awewe nu sejen teh kos monyet kabeh cek kana teh aja dia makan Zainab doang atuh sanu nandingan Zainab nya putih Rasul atuh geulis aya di Siti Zainab cerdik pinter aya di Siti Zainab deui kemudian akhlak Masya Allah Siti Zainab mah haja lamun liwat Siti Zainab seungit kos Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi coba awewe di urang lamun liwat ya Allah hajunya anak-anak deui mantas di pabrik ya Karim atawa mantas nandur geus awewe tas nandur eta di pabrik aju liwat set ya Allah ya Rob jeung toke 12 atuh ya ka Siti Zainab ternyata Siti Zainab ge sarua bae rindu kitu ge Abul As ge rindu Masya Allah kelanjutan Abul As bakal ke Madinah langsung asup Islam ke di ayat anu lain Masya Allah kolot nyawa kaburu ya henteu ya bakal tetap jarak ke Madinah ke bakal asup Islam biasa ya Allah ya Rob ya Zainab nah warimangan sakadar nyaritakeun kerinduan Siti Zainab terhadap suami kitu keneh suami terhadap istri Masya Allah ditawaran nu mana bae ge Abul As geus ulah sok riweuh-riweuh maneh maja babarin angan awe di mana-mana ge gampang dek mamana ge geus ulah dipikiran Zainab teu bisa cek Abul As satu-satunya yang mengisi hatiku adalah Zainab putri Muhammad Rasulullah geus embung kawin deui nama tah kedua Abbas begitu Sayyidina Abbas tertawan langsung Sayyidina Abbas tidak komunikasi jeung Kangjeng ngaranna ge Mamang begitu datang menghadap Kangjeng Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman daripada Kangjeng Rasul lain jelema leutik salah satu dari 10 orang ternama Mekah adalah Abbas anu membiayai peperangan adalah Abbas Masya Allah karim nyana adalah salah satu bintang Mekah anu kaya raya gagah membiayai peperangan Badar adalah Abbas tidinya manehanana tertawan sanggeusna tertawan menghadap ka Kangjeng Nabi sanggeusna menghadap ka Kangjeng Nabi ngomong berbicara Muhammad sabenerna mah kaula teh geus iman ka anjeun percaya ka anjeun bahwa anjeun Rasulullah tetapi lantaran aya sababaraha masalah tentang henteu jelasna kaula masalah iman ka anjeun mengenai tentang kemanusiaan di Mekah. Terus kumaha? Ngaieu urusanana kuarima urusan masalah tebusan. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Ya otomatis merenankan ieu mamang kudu tebus. Ya cek Kangjeng Nabi teh. Pakallama Rasulullah yana nyarita ka Kangjeng Rasulullah asibal asyrun aughaf min fidai minta 20 bae 20.000 dirham
Kangjeng Nabi teu bisa tetep kudu 40.000 bae. Qala lahu Kangjeng Nabi amma syai'un kharajta bihi litasta'ina bihi alaina fala natrukulak. Adapun sesuatu anu ku anjeun dibawa dibiayai untuk pertolongan peperangan ngalahkeun kaula eta mah geus teu dianggap ku kaula. Tetapi permasalahanna ieu adalah permasalahan tebus anu seutuhna. Tapi kan kaula geus ngaluarkeun emas cakna. Ku Kangjeng Nabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aina dhahab alladzi dafatahu li ummil fadli waqta khurujika min makkah wa qulta laha inni la adri ma yusibuni fi wajhi hadha fa in hadatsa bihi hadithun fa hadzal malaki wa li Abdillah wa li Ubaidillah wa lil Fadli wa Qasmin yakni bani kaget Abbas mun ceuk ngomong urang nama Abbas Mamang ai eta emas anu kumaha dibikeun ka Ummul Fadl pamajikanana ngaranna Ummul Fadl. Ari eta emas anu dibikeun ka Ummul Fadl waktu maneh hendak kaluar ke Mekah anjeun kan ngomong ka pamajikan maneh cekel ieu emas lantaran kaula sebagai suami hendak berangkat ke medan laga kan teu nyaho ieu naon anu bakal terjadi. Apakah hirup, apakah paeh? Andai kata terjadi, kaulah terbunuh di medan laga. Iya harta emas ya. Laki jang anjeun, oge jang Abdillah, oge jang Ubaidillah, oge jang Fadl, oge jang Qasmi. Ku Kangjeng Nabi dibacakeun mana emas anu waktu harita diserahkeun ka pamajikan maneh, anu maneh ngomong gitu. Cak Sida Abbas teh wa mayudrik ya iblahi ai anjeun eta nyaho kos kitu percis amat menang ti mana sedangkeun kaula jarita kitu ka pamajikan tengah peuting di samping tengah peuting keur popoekeun ulah keuna nyaho boro-boro sasaana teu menang nyaho oh iya anjeun bisa nyaho detil menang ti mana maneh Muhammad. Kangjeng Nabi akhbaroni kaula dicaritakeun ku Gusti Allah. Aduh, akhbaroni bihi Rabbi nyaritakeun ka kaula pangeran kaula. Harita keneh langsung ngaragap leungeun Kangjeng Nabi. Cek Sida Abbas, ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Fa inni ataituha iyahu fi siwadil lail walam yatu alaihi ahadun illallah. Sanyanyana kaula geus pokola baku ari banyak sian teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali anjeun kecuali Allah jeung kaula nyaksian teu aya deui utusan Allah yakni anjeun teh adalah utusan Allah hamba Allah utusan Allah. Muhammad kaula mere eta emas ka pamajikan teh sasaatengah peuting nu neuleuh tapi anjeun nyaho. Berarti benar-benar anjeun teh Rasul Allah. Harita Sina Abbas masuk Islam. Ketika ditawan langsung dipeluk ku Kangjeng. Masya Allah kan. Iyalah tawanan-tawanan perang. Ketika penyair Abu Azzah Al-Jamahi anu nyana nyaritakeun cek manehanana wahai kaum kafirin. Waduh, agama manu paling hebat dah adalah agama nu bawa ku Muhammad. Cek nyana ngomong kos kitu nate kan sakadar nyanyi. Tapi ketika manehanana berhadapan dengan Kangjeng Nabi malah deka bunuh Kangjeng Nabi. Ketika manehanana tertawan dipersilakan ka Kangjeng. Kumaha ieu urusanana? Jelema nu kos kieu penyair munafik. Bunuh nya Kangjeng Nabi. Sebab lain di urang, lain di ditu, lain di dieu. Ngomong na ngaco penyair mah kos gitu. Mantak penyanyi mah hampir ngaraco sebenarnya. Ngaraco. Etalah tadi akan Kangjeng Nabi. Kumaha ieu lamun ditebus? Tidak usah ditebus. Selesaikeun. Nya nama dibawa ku sahabat, langsung dipencit. Selesai. Tindakan-tindakan Kangjeng Nabi terhadap tawanan-tawanan perang ieu bermacam-macam.
Iya kan disejarahkan mantak Yahudi teh maca sejarah. Jada sangat dendam terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke para sahabat can berdaya, para tabiin can berdaya, zaman para aulia Allah can berdaya. Wari mulai ninggalikeun sihungnyana saat Islam paberencai di unggal negara. Lantaran Islam kunyana geus katingali, negara mana nu bersatu? Arab teu bersatu, Timur Tengah teu bersatu, Indonesia nu mayoritas Islam ternyata teu bersatu. Nyana maresepkeun Islam teu bersatu teh. Nama ningali pengajian kos kita nyana mah tah gregetkeun nyana mah. Tapi lamun ningali bangsa nu di ditu 20, di ditu 20, di ditu 30, nu di ditu mah 10 jeung tihang teh resepkeun nyana. 10 jeung tihangna sabaraha 8 atuh nu ngaji dengan duaan berarti. Kayak Yahudi berencana gitu resepkeun. Lah udah bersatu nyata tersebut. Nah, mila sampai ayeuna maka tentang menyikapi tentang tawanan-tawanan perang anu kamari disinggung ku Gusti Allah. Turidun aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Sementara aranjeun kabeh wae para mukminin menghendaki banda-banda dunia melalui tebusan ai Gusti Allah mayuridul akhirah ngan sekedar ngaharapkeun akhirat bae. Berbeda Allah jeung aranjeun para mukminin, tapi ternyata keputusan Kangjeng adalah bayar tebusan kan dunia, singgungan anu tadi kan geus. Maka di dieu Kangjeng Nabi mohon ka Gusti Allah dibukakeun tentang kudu kumaha. Ternyata Gusti Allah memberikan wahyu ka Kangjeng. Eueuh masalah Muhammad bayar tebusan, sebab tebusan jang berjuang kahareup bakal loba nu bakal disanghareupan peperangan. Maka disampaikeunlah ka para sahabat, urang ternyata dihalalkeun tentang naon kitu pembagian ghanimah di dahar ku urang ge masalah kahareupna bakal dipake berjuang ku urang. Kakarak rada tenang jol baik putusan tersebut teh aya anu rada mang sahabat ke heula kumaha ke heula duh apa menang apa henteu. Maka turunlah ayat ieu laula kitabum minallahi sabaqa lamun teu aya katetepan hukum ti Gusti Allah anu ti heula yana dihalalkeun ghanimah jeung tawanan-tawanan kudu ditebus lamassakum fima akhadtum adzabun azim niscaya bakal kakeunaan ku siksa nu pohara dina masalah harta tebusan nu ku anjeun dicarokot ngan Gusti Allah geus ngameunangkeun ngahalalkeun tentang ghanimah didinya ge masih kene mang kene lantaran encan aya tek wahyuna kakara Kangjeng Nabi mempersilakan maka jolbe turun deui ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Hek sanggeusna ku harima ghanimah jarahan perang boyongan tebusan ku ari geus diatur ku Kangjeng Nabi ka jelema masing-masing hakna anu meunang fakulu mimma ghanimtum silakan ku aranjeun dalahar tina jarahan-jarahan tina tebusan-tebusan anu ku anjeun dipake keuntungan halalan thayyiba secara halal tur bagus.
Jadi jelas geus meunang baik. Kuari mah lain muslim anu ngaboyong teh malah kafir. Urang jaritakeun berita tawanan tentara Irak ditawan oleh Amerika. Padahal mah tentara Amerika ge loba nu ditawan ku Irak, tapi teh diberitakeun beritana ngan sapotong. Ka urang teh kos kitu sebab Yahudi anu menguasai informasinya. Penyiksaan tentara Amerika terhadap tentara Irak. Teu pernah ditayangkeun. Kafir Amerika multi disiksa ku tentara Islam. Sapotong, apalagi kuari berita-berita di urang. Geus milik saha berita teh kuari. Nu bogana saha di Indonesia? Apakah aya si Arifin boga TV teu? Apa Soleh teu? Henteu aya anu bogana teh nu angaran asing mantak berita-berita ayeuna teh sing harade lantaran nyana anu ngabogaan berita. Duh dipimpin ku si eta. Urang kuari teu boga sumber berita anu asli. Nah jadi tibalik ka nu hari teh nu kuduna mah mayoritas Islam anu boga sumber berita, malah nu minoritas kuari nu boga. Anu kudu ngendalikan perekonomian mayoritas di urang teh bangsa urang loba jasa, tapi kuari dikendalikan ku urang batur. Kitu kaya ada politik nu kudu mah dikendalikan ku bangsa urang, kuari dikendalikan ku bangsa sejen ulah kira. Ente mah kan teu nyaho kuari naon sebabna Ahok eta kuari bisa kitu di penjara. Naon sebabna Haji bisa cerai. Je. Nu mantak hayang nyaho SMS nomor sabaraha pamajikannya. Alah, kita kacilongok pengen kukula lah. Tuh kan? Tuh. Sebab kuari si Panto tak nu mantak kuari kitu ayeuna di penjara. Saha pengendalina? Coba, ieu politik teh kan anu ngendalikeun. Teu meunang salah saeutik KPK, teu meunang salah saeutik KPK. Ieu di atas KPK teh aya jelema sauluna lain semata-mata KPK lain. Hai. Nah iyalah nu urang kudu diteliti, urang bangsa Indonesia kudu nyaho saha si pengendali KPK nu aslina. Kok si eta sieun teu meunang sagawaya. Engke ge bakal aya ge nu beunang di. Asal i ancup di politik bakal aya beunang di asup. Supaya ngamankeun saha, ngamankeun si saha jeung si saha. I Indonesia berarti ya pengendali khusus. Lain bangsa Indonesia nu ngendalikan anu ngeri. Sebab naon kasalahan anu fatal. Ginianan teu dikukumahakeun. Loba bangunan-bangunan anu eueuh IMB-an kok aman bae. Loba pemindahan kok aman bae. Loba pembangunan anu encan terlalu urgen tapi dilanjut bae. Kok encan aya izin negara masih terus bae. Kok aman? Urang kudu ngaji kadinya. Satu sisi pembangunan nu sakitu gedena aman-aman baik, di sisi lain si ieu deuk ditangkep, si ieu ditangkep. Sing jerli pikiran urang. Endek kumaha ieu nagara urang. Endek dikamanakeun ieu nagara urang. Sementara sabaraha pulau nu geus areueut. Masa si Jakarta kudu dijual? Jeh. Lamun Tangerang deuk dijual, ya otomatis bambu runcing urang kaluhurkeun deui. Tuh, siapa yang refahi ya? Iya kami ngora ya. Tapi kan masalahnya lain gitu. Caranya lain make cara kekerasan, make penjajahan, birokrasi. Urang teu karasa kuari. Birokrasi urang teh normal apa henteu sabenerna. Urang keur dijajah ka dieu. Keur dijajah, rasakeun ku urang coba. Masa sih lamun orang batur boga KTP dengan mudah urang kuari hese amat urang bangsa Indonesia datang ka formulir KTP acan ieu nagara naon kos lalagaan. Salah satu contoh bae heula di dinya. Encan nu lain-lain mun kukula dibukakeun ye mun kukula eta mah nu geus jelaskan nyahoan bae ku urang. Lamun nu teu nyaho di birokrasi mun kukula dicaritakeun birokrasi nu ka dieu berarti ieu teh keur teu aman nu sabenerna endek kumaha. Ngan moal nama mal dicaritakeun lantaran di dieu pengusaha sapira tukang SKB. Kajian mal diceritakan. Padahal di bidang properti, ulah paham. Ieu teh geus kesulitan anu luar biasa. Dan lain-lain sebagai perpajakan. Wah, pohara jasa. Ieu ka mana ieu maksudna, kok jadi kos kieu negara.
Nah kula mangan sakadar muka wacana pikiran ku kabehan ti negara urang. Kukula nu mantak teu dibuka mana di pengusaha lah sepeda toge situ dagang toge situ lah sepeda dagang jengkol si dah sepeda geus kajen ambruk ge emang nyauna geus biasa ieu. Nah ieu ieu sekup dan nasional. Saha nu ngendalikeun coba kuari ayo sok geura ge saha nu ngendalik batur saha mun jenderal-jenderal kula mah insyaallah nyaho mun jenderal-jenderal sak nyaho nu mantak ieu kesulitan kuari endek aya nu naek deui ge sangat endap-endapan ceuk bahasa baheula endap-endapan sababaraha nu endek siap untuk menyaingi Jokowi endap-endapan masalah endap-endapan naon pengendalian geus teu aman ieu jujur apa teu jujurna ka ditu. Nah tinggal eta lah nu urang kudu dipikiran ieu bangsa urang negara urang sedengkeun ka dituna wallahu a'lam. Nah ieu carita baheula bakangjing Nabi perang teh medan lagana aya sirkuitna aya tapi di zaman ayeuna eueuh perang teh Baghdad di negara Baghdad, Yaman di negara Yaman, Suriah di negara Suriah. Engke ge diurangi bangsa perang negara deui bae disebut perang kota. Lain cara baheula Hunain, lain cara baheula Badar, lain cara baheula Uhud, lain cara baheula perang teh apa daya larangan budak letik teu meunang ditembak, awewe teu meunang, sapira awewe atuh palang merah teu meunang, atuh kuari banyak palang merah modar-modar bae. Budak letik ratusan tembak-tembak salah naon tuh budak letik. Awewe kan nini jangan bantu nini mah teu kudu ditembak tinggal tungguan bae. Atuh aki-aki jeung nini teu kudu ditembak tinggal tungguan bae. Ngap-ngapana ka luhur Kemis, Senin, Minggu selesai. Tuh nya mah ambeul bener sakanyana bae meureun. Atuh lah kitu kolot mah kolot bae gagah mah tuh masalah. Ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kan akhirnya terjadilah penebusan. Akhirnya para sahabat, ya Allah, masa sih kudu ngadahar tebusan, masa sih kudu ngadahar ghanimah. Tetapi Kangjeng Nabi geus meunang instruksi ku Gusti Allah, halal. Laula kitabun minallahi sabab, lamun teu aya instruksi ketetapan hukum ti Gusti Allah nu ti heula, ya ada dihalalkeun ghanimah, dihalalkeun tebusan-tebusan ti para tawanan-tawanan, niscaya lamassakum fima akhadtum adzabun azim atau Allah bakal nyiksa anu pohara nu mantak siksa Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka dunya ka makhluk eta teh siksa Allah anu umatna ngalawan ke Gusti Allah. Sebab ieu bisa dijadikan contoh andai kata Allah henteu memberikan ketetapan halal niscaya maneh nyokot berarti tanpa aya ketetapan Gusti Allah disiksa ku Gusti Allah. Tetapi lantaran Allah geus kainstruksikeun hukum ketetapan halal teu dikenakeun siksa. Urang ge kuari sarua. Lamun urang ngadahar barang halal moal digempakeun ku Gusti Allah. Urang ngadahar sesuai jeung aturan muamalatna moal disunanikeun ku Gusti Allah. Urang sesuai jeung aturan muamalahna ti Gusti Allah atuh moal dibeliunkeun ku Gusti Allah. Ayana sunam nang tangan Gusti Allah lantaran haram ditabrak terus. Ayana gempa sarua bae lamassakum adzabun azim. Nah, ieu urang bari keur ngeri. Urang ngadenge Yogyakarta, urang ngadenge teh di Jawa Tengah, urang ngadenge deui baheula ieu atuh kamari ieu mana di Garut, geus puguh tsunami Aceh dan lain-lain sebagainya. Ieu akibat nang tangan Gusti Allah nu mantak sanajan ngalaksanakeun haram aing ngahalalkeun ulah. Ongkos jelema mabok lamun ditanya ieu jelema ngaji tapi mabok. Hei, sia naon eta? Mabok. Eta hukumna kumaha? Haram sih. Oh masalah. Hei, siapa mau awewe kan dizinahan bae. Emang hukumna kumaha? Haram sih. Nekadkeun haram dilaksanakeun. Oh masalah. Tapi lamun geus kieu sia ada naon eta mabok. Eta hukumna kumaha? Hehehe halal, ieu halal, ieu bahaya. Ieu bahaya nang tangan Allah. Nah, urang ge kuari ngridit ya sia ngridit. Eta hukumna kumaha? Haram sih. Tapi sia ngridit we aing butuh sakira teh.
Nah itu rada deres tapi lamun nu kieu mah saha sih nu ngaharamkeun kiai mana sih nu ngaharamkeun halal cak aing halal ieu nu cilaka ieu bibit tsunami teh nu kos maningan memeh ku Gusti Allah kurang we paehan habak bibit tsunami itu sebenarnya ya Allah ya Rabbi tah ya sadar orang sebenarnya kreditan aing nyaho jasa haram sebenarnya beuh yang ngredit bae lah ulah loba omong ngeunanan sia tuntutan pamajikan dah pamajikan mah disalahkeun hukumnyana tungtungna mah ribut benyana jeung pamajikan. Nah, tapi orang nekadkeun haram sebenarnya mah. Nah, ieu mah rada deres sih mah. Sebab ngaharamkeun keneh ngan nyana ngalaksanakeun ku sebab atuh mencak urang mah naon karang ngaranna dengan berbagai alasan dirilah. Tetapi lamun ngahalalkeun ieu cilaka kajen kuku mah ge. Nah, lamassakum adzabun azim. Fakulu mimma ghanimtum sagwarimah ulah asa cekangjeng Nabi geura dalahar kumaneh eta jarahan-jarahan nu kumaneh dialap manfaat eta tebusan-tebusan anu ku kaula geus dibagikeun halalan thayyiban cuman wattaqullah sing rarempan sing sarieun maraneh ka Gusti Allah ieu mah istighfar acan innallaha ghafurur rahim sajana Gusti Allah maha hampura kanu geus rahimun tur asih kanu geus urang nu encan sing sieun ka Gusti Allah wattaqullah kade encan berarti innallaha ghafurur di mana urang boga salah urang muntayang ka Gusti Allah Allah maha ghafur Allah maha rahim kade nu encan sing rempan ka Allah siun ka Allah ulah datang ka ngalaksanakeun munkarat ulah ka datang ka ngalaksanakeun maksiat andai kata urang terjadi ngalaksanakeun maksiat tobat ka Allah innallaha